Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar harum semerbak, Cakep, dijual ke pasar minggu. cakep. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. Ada, udah kompaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekedap Lan, hapunten sedacan dilajengkeun. Hari tadi Bapak Ibu nu dipanggil ka payun teh saha Bu? Afgan Kang. Jadi Ustaz teh tadi teh manggil Afgan kangge ngarencangan ceramah. Ari Afgan teh artis, penyanyi, kasep, beungeutna bodas teu beureum, irungna ge mancung teu siga jambu air, giginya berbaris rapat teu nolol hiji teh Kang. sakata Ustaz. Naon? Itu Afgan. Mohon ari Akang saha? Afgan sami ya ge. Afgan. Ge. Ari Akang Afgan naon? Hah? Afgan naon? Abdi mah Afgan Maghrib Ustaz. Ada. Alah. Akang ge Afgan. Ahon, abdi gesok tampil Pak Ustad. Tampil di mana? Di sineron Kabungur. Sinetron meureun Kang. Nah eta maksudnya sineron Pak Ustad lah. Nah, Sinetron. sineron. Si Net Ron. Tron. Sinetron. Si Udin. Astagfirullahaladzim. Halo, Akang ge sok main di TV. Tumuhun di RCTP, di SCTI, Pak Ustad. Aduh. Di naon? RCTP, SCTI, Kabungur. Sanes di RCTP. Naon? Upami RCTI. Tah, eta maksudnya RCTI. Aduh, Pak Ustad. SCTP. nya SMP tahu gitu teh sok tampil oge di Bomba TV Bos Ustad. Aduh Global modelnya. di Trans Tunduh pan. Aduh Trans 7 Kang. OPJ Naon OPJ? Opera Panjana Bos Ustad. Kapan Java. Kabungkur aya GGS. Naon GGS? Ganteng-ganteng sisi dueun. Ganteng-ganteng serigala. Sapa heula atuh damang gitu. Aduh, Ibu, Bapak damang. Alhamdulillah. Mang Cepot damang. Kan? Damang Ustad. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah. Lah punten telat ya abdi. Di mana heula bieu? Pas saya heula Ustad. Pas saya jeung saha? Jeung tukang ojek. Jeung tukang ojek pas saya? Mohon. Nah, pas saya? Heuh bieu di ditu di payun abdi teh kana ojek ka dieu teh. Oh, kana ojek. Mohon naroskeun cing teh ka kampungna teh. Ka PJR. PJR cing teh sabaraha? Saut tukang ojek teh 10.000. 10.000. Mohon naik ke abdi teh. Naik kana ojek. Barang dugi di payun didinya. Dibayar 5.000 ngamek Pak Ustad aneh abdi mah. Ai tadi janjina suara 10.000. 10.000. Turun dibayar 5.000. ngamak. Heeh. Ya pasti ngamak dengan mayar satengahna ari Akang. Sulaya janji teh. Henteu Ustad. Nah teu. Da manehna ge milu tumpak. Coba. Setengah ewang abdi. Mun manehna lumpat daek 10.000 abdi mah. Atuh ngaranna ge ojek Akang. Alhamdulillah. Nu penting mah tos salamet ka dieu. Alhamdulillah tos salamet. Tah ayeuna urang ka bagian ceramah ya Mas Cepot. Mohon. Ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad. Tadi Ustaz geus ngabahas di awal tentang naon maulid, naon maulud. Mohon. Nah, eta teh bukti kacintaan orang ka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta. Cinta. Laula zahara fil ain aqrabu fil qalbi. Walaupun jauh di pelupuk mata tapi dekat di hati, itu cinta. Jauh di mata, dekat di hati, cinta. Jauh di hati, dekat di mata, cileuh eta mah Bu. Mang Cepot, apakah dirimu cinta kepada Rasul? Cinta dong Pak Ustad. Aduh. Cepot juga punya hati. Emang Mang Cepot pernah rasa cinta, punya rasa cinta? Bukan hanya di mata. Terima kasih. Ari Mang Cepot gitu apal naon cinta? Tahu dong Pak Ustad. Apa? Cinta itu ciamis. Cinta itu ciamis? Ciamis. Artinya? Cinta karena ceweknya senyumnya manis. Aduh. Cinta karena ceweknya senyumnya manis. Iya.
Ada juga Cianjur. Naon Cianjur? Cinta karena ceweknya jujur, bos. Aduh. Cinta karena si dia manis, Iya. cinta karena si dia jujur. Iya. Ada juga Cipatat. Naon Cipatat? Cinta karena ceweknya pakai baju ketat, bos. Oh, kau boleh, teman. Boleh. Dekengin, Di teman. dia mah teu aya nya di Jariba bisa dayana. Daya, bos. Aya deui hiji deui ti Ustad. Naon Ci Ustad? Ciparai. Nah, Ciparai. Cintanya suami kepada istri karena rambutnya terurai. Wih. Sebab biasanya bapak-bapak cinta ka istri nanti nyebut sayang cenah bu kumaha rambut. Lamun rambutna panjang dibelai sayang lagi panjang. Sayang. Lamun rambutna pendek kumaha? Sayang. Lamun hayang mesra kudu panjang bergelombang. Sayang. Ada. Eta kaciptanya bosan. Kumaha? Nya panjang, nya kribo. Nyebut sayangna meureun kieu. Kumaha? Sayang. Kumaha kan? Sayang. Kita bisa ngeketer gitu. Aduh. Ya asli Mang Ciampot punya rasa cinta kepada Rasulullah. Punya bosan. Punya rasa Sangat cinta. besar. Sangat besar. Iya. Emang Mang Ciampot pernah cinta kepada siapa? Hah? Pernah cinta kepada siapa? Ke cewek bosan, mantan gini-gini juga banyak bosan. Seur mantan abdi mah. Seueur mantan. Mohon. Sahawae mantan teh? Kayak Mimin, Mimin, kayak Ici, Ici, kayak Nining, Nining, kayak Edo, Edo, Jajang, Jajang. Asep. Naon? Saha mantan teh? Nining, Nining, Edo, Edo, Jajang, Asep. Jajang Asep lalaki atuh. Menyabogoh ka lalaki, Jajang jeung Asep kan lalaki, menyabogoh ka lalaki atuh. Jenis kelamin belakangan yang penting kasih sayang bosan. Waduh. Teh kenging eta teh Astagfirullahaladzim. LGBT eta teh. Mohonnya Bang Ipul, aduh. Tong disebutkeun. Oh, setuju. LGBT. LGBT eta teh kenging. Pak Ustad terang LGBT. Naon LGBT? Singkatan teh. L, Lontong. notong G, Nya gehu. B na, Bakwan teh. T na. Tempe. Jadi 14.000-an bade. sugan teh singkatan bener. Allahu Akbar. Tah ayeuna urang ngabuktoskeun cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan di kandungan wafat ayahan. Kunaon kan? Raos yeuh bosan. Oh raos. Mun. Lamun dimusikan lebih enak kan? Oh iya, sup kantenan. Aduh kantenan. Ka dieu nyalira Kang? Berat. Nyalira ka dieu? Aya pun rayi. Sok urang musikannya. Berat. Penyong. Naon? Dia. Orang joget. Ayo. 2 bulan di kandungan wafat ayah hendaknya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Masa kecil penggembala, dagang saat remaja. Usia ke-25 memberistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka. Oh penuh suka. Aduh, Turun. kemana eta? Hayang ke zaman heula. Aduh, Adon joget deh kadi. ada joget.